Sore ieu langit di luhureun asrama katembong beda. Angin mawa hawa tiis anu nyaksra kana tulang sarta bau taneuh baseuh anu nyaliara sanajan hujan teu lungsur. Di buruan asrama anu sakuluna pinuh ku galecok jeung tawa, aya hal sejen anu keur nunggu kasempetan pikeun milu akrab. Terus dek maghrib kieu mending arurang ulin ka Tarucingan atawa di sindiran meh ketunduh. Ih cenah mah mun erek maghrib kieu Jumaah Kaliwon teh ulah gandeng teuing bisi aya nu miluan. Ah mah seueun mawa kupat tapi deui kawah kembang. Banyak wisatawan yang Lepas aduh. Ih, suara naon eta? Ih, itu naon? Dina, itu dia diri saya naon? Ieu mah pasti prank di kelas sebelah. Hanya sih prank, tapi si gaduh beneran. Saha tadi nyebut Nini lepas? Hapunten nih, simkuring mangan saukur hareuy. Samping jangkung rada kotor, dibawa ke pasar Lami. Nini mah sanes aktor, Nini mah penghuni asli. Cek, oke, video on. Aseti kene lah, sanajan poek oge. Gis, tengali orang siga makhluk iya ya. Lawan bodas di bunteuna tong moco bari morengket uang salna pocong. Banget tuh, jika ayah suara nuker cerik. Sakedap naha dina layar kamera aya bayangan bodas di luhur sirah daro. Mana anjing? Man, aya kabeh 5 oranganana. Duh, videona malah hideung kabeh. Aya kembang di sisi jalan, dipetik ku urang dieu. Urang kudu silih jaga, kernahan tasak nusieun. Sumpah, kuring moal deui sasampralan. Geus lah, nu penting orang selamat pelajaran ke urang kabeh. Di mana wae aya kudu boga tata krama.